Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Alerusita di kelas 10 MPLB. Dina kesempatan ieu abdi bade maoskeun hiji saja karya Ayat Rohaedi anu judulna Pamanggi. Ieu sajak nyaritakeun ngeunaan kanyaah hiji indung ka anakna sareng perjuanganna salami ngandung 8 bulan. Mugia tiasa dipikaresep ku sadayana. 8 bulan ngakandung, moal aya hiji jalma, leuwih ti indung nu cinta, indung budak hampur. 8 bulan dikandung, moal aya hiji jalma, leuwih ti anak nu rumas, anak gudang dosa. 8 bulan ngakandung, pinuh rasa jeung rumas. 8 bulan dikandung, pinuh dosa jeung rumas.